Tepangkeun wastapun Muhammad Alvin Rizky wawakil T12 IPA 3 bade nembangkeun pupuh sino. Ajen inajen budaya kenyasan budi pekerti sanajan geus robah zaman sing bisa ninggalkeun diri di zaman industri parigel robah ilmu kudu ngasah pangabisa jauh tina kemari pancik diri bari mah kapangena ajen inajen budaya kenyasan budi pekerti sanajan geus robah zaman sing bisa ninggalkeun